kangen ka si Bebeb ieu teh. Geus lila teh dilongok-longok. Aduh, kumaha kabarna nya beki geulis jigana Tapi asa jara rempling kieu kita di lembur teh baiklah. Da ieu. Nya ingat ayeuna mah kaparengan ngaronda ayeuna teh maleman urang raya teh nya barudakna baiklah yang penting mah balik ke da kangen ka si Bebeb. Aduh, cinta lope pokona mah. Ari si Akang balik na iraha mana tadi pas saya di jeung si Memei. Assalamualaikum Bebeb. Bebeb. Tah eta si Akang leunya. Waalaikumsalam. Nah, Ari Akang kemana wae? Ih, pan Akang teh ngajang bayar hutang. Teu ngarti-ngarti. Pan loba nu nagih hutang lain ka dieu teh. Hota Ari Akang urang teh dilabrak di Banjur ku pamajikan si Udin. Gara-gara naon ieu teh? Make di Banjur sagala. Dipitnah majarkeun teh ngagosipkeun manahanana. Pan Akang teh neangan duit yang bayar hutang tah loba duit Akang ayeuna mah geus tong loba ganeng. Geus ayeuna mah ka imah nyeun kopi. Akang pan balik gawe. Rek sabari ngaronda di ayeuna bagian ngaronda. Barudak jiga nama geus aya di pos ronda. Ya, duitna tuh buru geura nyeun kopi. Sakalian minta jatah nyangke peuting. Ih, jatah. Si Jajang teh geus balik geuning euy. Sugan ingetin kana jadwal ronda mah. Hari si Udin aya di imah teh nya ayeuna bagian ronda rek samper heula. Idin, urang ngaronda? Ayo. Jigana bieu si Jajang balik dah ningalian teh urang teh dieu teh. Bulat wah, ayo wah. Urang ka itu. Si Jajang sampai heula bro. Buat lah urang sampeun. Rek geus balik mah. Urang bikin kan orang di base camp nya. Ini saya batur di dieu teh. Urang mesen kopi heula ieu nama. Cepieuna ya. Oke lah, tong pesen kopi nya. Heeh lah. Barudak nepi can datang gede dulu. Antarkeun baliknya sampai ka imah. Putri bawel. Kan gitu teh si Jamal jeung awewena. Gerongan. Gerongan Di ronda. Mal, ka mana pan ieu teh jadwal ngaronda? Mana teh? Wah, jadwal ngaronanya? Heeh. Nganterkeun lawe. Lila mengantarkeun awewe lila. Put, hamburannya Akang kurang bisa nganterkeun nepi ka dieu. Di kamari jadi lalaki teh tanggung jawabna cengan. Dasar. Tuh kan, awewe urang juga ngambek. Bae awewe maneh ieu atuh lah nu ngambek mah. Si Jajang geus balik can? Geus da dia teh ningalian urang teh. Buru atuh urang sampeurkeun jadwal ngaronda teh kur opat tah. Buru atuh urang sampe bro. Buru lah. Jang, Ronda Jang. Enak Jang bagian Jang ronda. ronda. Assalamualaikum. Jang. Ya, Jang. Ih, marane geuningan. Can beres pan urang teh. Kieu tah geuning apa balik ngarantau. Bangun aing aduh. Balik geus balik teh hadenya. Ieu mah teh istirahat lah. Buru lah ieu mah bagian ngaronda, ronda lah. Baru ngaronda, Bro. Bukan. Heeh. Tah urang ka base camp nongkrong. Hayulah. Ngagaranggu wae ieu mah. Engke deui lah. Kan itu kan malam Jumat lagi Jang. Jadwal ronda ka mana tuh? Urang ka handap lah ayeuna mah. Buru atuh lah. Buru atuh kana. Ceu biar. Hoyong kopi lah. Aya teh. Hoyong kopi. Mangga. Opat ceu. Sahaja teh nu nek mayarna. Aya nu balik ti rantauan kan. Lamun si Udin mah kabarnya can mayar. Ya ceu da. Sekarang mayarna. Ieu we ku saya we Lah lah. teu boga duit atuh ceu kamari mah ceu. Geus sabariji kopina. Opat teh. Opat tuh. Opat siap. Awas bayarnya.
Siap. Ya, ayo nu balik di rantau kan, Cek. Tenang. Mana kamu nawa ya, Jang? Karek naha. Aduh, lieur depan orang teh loba hutang. Ayeuna teh kudu coba mayar hutang, untung loba duit geus ngarantau teh. Alhamdulillah, Bisa kabayar hutang. Oh, tuh, syukur ari kabayar mah karunya Jang pamecekan maneh, loba nu datang wae ka ieu mah. Heeh, itu penting. urang ge matakan di ayeuna urang geus moal nyieunnan hutang deui lieur. Loba nu ka ieu mah era ku tetangga. Heeh, nyata eta pang-pang nama. Pemajikan we jadi sasaran. Pasti atuh Jang. Alhamdulillah ari kabayar mah Jang. Ya, kopi teh. Ih, nuhun ceu. Nuhun pisan Makanya ya. si Ajangnya urang teh dibayar. Nu kamari ge can dibayar. Siapa muka seka aing siapa Oke, udah bejakeun atuh. Tapi can dibayar siapa baik geus sakalian kurang we lah. Nu pisan Jang nih, hampura Jang dalin teu dibayar da kumaha. Kamari ngaledek ka Jang. urang. Hutang tuh dibawa boga hutang cenah. Eueuh Jang, asli Jang aduh ieu mah kerkere Jang. Bisa nama orang ngopi heula we atuh. Jang ditampinya ieu. Siap sok. Acis rantau ya, ini kopi rantau ya. Boleh. Nikmat ya deh. Tampi pisan kan mah. Mantap. Nuhun Jang, ieu kopina euy. Heeh. Sok we bisi erek jajan utawa naon. Baik Moal lah. urang bayarna lah. Mal Jang ieu kopi oge Jang. Alhamdulillah Jang. Ngarokok tuh ngarokok. Ngarokok. Ah, rokokna ya. Yuk, cenah ngomong korek dibayar kopi teh tapi henteu bati buat teh kamaranakeun atuh aneh. Tuh, yang ke apal saya tadi tanyakan coba kumane. Lieur eta mah usahana teh kitu goreng patut. Pan pontengna lo anu mau kan teh alin. Oh, umurnya eta Umurnya meureun matak apa? nganyup kopi teh. Sia cuma make dibejakeun di urang can mayar hutang. Jadi era urang ku baturan. Ieu nih.